kemarangan. Woi, kok? Mas ya? Oh, budak. Ih, aing nyaran. Aing dia di mana bae? Biasalah piknik ulah ngerem bae kos lat base. Ih, tapi. Oh, aing mah percaya kasih ya. Ih, jelema goreng darah rongol. Kasep da bae. Ieu. Kasep bae mah. Ih, Biasalah piknik. coba ya yang kopi amat sungut. Rasem. Coba beli kopi, Pan. Awak ngisi dengke kos suluh menang. Belum kana happy kana kopi. Nyaho sia dul lah. Geus geura balik atuh Pan, kopina aing hayang ya. Lah, hiji be ku kabehan supaya ngeunah. Tah, mantap eta. Aing geus kagado aing meuli teh. Ayo. Aing setang mandi deh aing meuli nya. Wah, munggar nya. Oh. Apa sepe? Lempang asal serangan bae. Janganlah aja jomblo. Karunya adak geus jomblo. Udah mungkin belum ada yang terbaik buat gua. Bae awak meureun lah. Channel budak teh. Nyahola aing karek keluar matos nyeuseung. Yo, sia da ikan blekok. Ih, penting. Kalau hubungan di jalan. Ganeng lah si Ipan, sanu bobogohan, Pak. Atuh sia lah, menyabayak burung. Sembarangan aing ngomong ceket bolu pas. Hih, bating kitu doang ge kuat marah. Geus ya nele budak teh tadi. Dulu tuh di gardu Pak RT kenawan kopi. Pan lah aing ka hareup lah. Kamu sekarang itu ngadep aja di gardu asa bae. Jeblah doang yang ciblokok gitu. Kamu geus aing ka gardu lah. Kamu sekali itu. Iya si Ipan kamana nyar kopi nanya. Nyaho ke perapatan Arab udah nih mah budak. Woi, karena naon sia bogohan bae. Bagong sa bemo ditonjok pemper nggak mungkin acak-acak. Nyaho sia ngomong lamo bae. Ampun radak laju heuras beung bae. Usia mimitian dasar bemo. Nyaho sia datang-datang. Mau kopi ulah tupat be pos kotok. Lieur aing teu buka duit, pakai beli tanah bae duitna ge. Atuh gagas ya di lembur ge lu udah geladung ke beli tanah. Oh iya batur mah bisa nenen duitna. Aya 700 meter. Tiluak mulai tanah sakitu aing mah. Jeung naon sakitu. Wih, sigan hektaran nih mah dulu budak. Oh nya. Eko, adul, duit di mana aing mulai tanah sakitu? Terus berajing bemo. Oh, mau berapa coba? 2 pengki doang, dak. Bagong, pacar aing mah meteran ratusan hektaran, iya pengkian. Karak mangging mah dulu jelema doang kieu. Rumah sadak, jelema ipis, dahar ge jeung silet. Ganeng biar lah, aing ngomong sosoreun amat. Terus aing ngomong naon deui, dak? Ieu ulah itu ulah, kumaha haneun? Ngomong anjing kotok kali itu ge. Gira ge, pasti akur. Kumaha amat dak sia mah ka aing. Bodoh amat lah. Haus lah aing mabur kitu mah lah. Neka mana sih ya? Mabur aing lah, jadi jeung sia mah. Pan sia mau langguanan. Wana dak, kopi lain. Ih, berarti lain lah. Naon ge? Atuh nuan diusir ku aing. Bagong. Awas aku enggak panggil be ditonjokan ku yang pemperna bemo. Ganeng lah, anu meuli kopi ke mana meureun? Nyaho ieu. Yo, tadak kopina. Tebel at meuli kopi doang ge. Kunan tadina kayana naheula. Bal kunan sing aja dia mah. Geus ge aing ngomong. Kadi heula.
dia. Ngomong nandei, ngomong aja Ngomong tempat sih saya ya. ngopi ya. Mau kebel ih. Tadi heula. Oh, geus sih. Sia ulah minum kopi eta. Nah, kopi eta beli ulahan koy. Ai sia. Awas koy uyahan sabudak. Mana uyahan? Ada nak yang tadi inum. Makana ulah. Lagi. Urang tak tahu. Duh, lain karep pulanya. Aya perlu he. Terus ayo kopi kumaha? Geus biarkeun teh sia kabeh lah. Kayak beli dia lah. Ngus kayak saya kok yang dibelikan deui. Bener. Saya kok yang saya kok dibelikan deui kopi na ku aing. Geus nun. Eko. Biarkeun sia. Oh. Oh, mantap ya kok ngopi sorangan bae. Bleh! Bagong setan asin. No, 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 no. Bodoh lah, mungkin belum buat tea. Durian bego. Agak-agak bopeng gigig parah. Woi, hampur adak. Dia mah kalau laju, goblok.